Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kepada saudara kanca cacana hiburan yang jengkel di tempat luar panggung. Soksana seorang sering pakepang, jadi gimana? Di perjalanan di mana wae langsung dipayun pripados ngaturkeun wilujeng pakepang sareng teh lingkung seni benjang panca komara omen dahlan asli sanes omen-omenan sanes diomenkeun ya mah omen dahlan asli Allah langsung dipimpin ku pangersana Kang Asep Bajir anu padudukan pripados di Kampung Ciwaru RT 4 RW 12 Kelurahan Pasangerahan Kecamatan Burung Kodia Bandung. Atau gubernur Rupina jadi dengan dia pribadi saudara ranca lindung pribadi panca komara ke keluar ke arak-arakan untuk iring-iringan mapai-mapai jalan.
hoyong di lokasi gitunya. Anu bener pangitan bukan sanglongkeun kana waktu aya sabubar hiji mangro bikin sambutan. Anu kahiji sambutan di keluarga besar Bapak Hajat akan napi di perwakilanana. Anu kedua sambutan di ketua RW setempat RW 7 dipina. Anu ketilu supaya abdon di Bapak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka rambutan, tangkal salam sisi lamping. Itu duka tarunuh, duka narunutan, ngawalar salam asa kirang kakuping. Tangkal awi, tangkal jati, dipelak di sisi leuweung, urang cobi sakali deui, binih tadi seueur nu malaweung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya nu ngawalar salamna ayeuna mah kadangu bae. Mudah-mudahan anu ngawalar salam urang sadayana sing asup kana sawargana Allah, sing disehatkeun lahir tumekaning batina, sing dibabarikeun sagala urusan sareng rezekina. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah wal hidayah wal inayah wal barokah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nyuhun izin cenah kanggo ngadoa heula sabeatan. Insyaallah nya. Bapak Ibu sadayana panginten pribados atas nami kulawarga sahibul maqasid nyaeta Bapak Heri kali Ibu Sayyidatina ngaturkeun nuhun mangrupi-rupi sagala rupina ka para wargi sadayana anu tos panginten parantos ngabantos tina ieu berlangsungna acara oge teu hilap ieu kanggo grup Pancakomara anu dipimpin ku Bapak Asep Bajir pangintennya. Mudah-mudahan ieu tiasa ngahibur urang sadayana wabil khusus keluarga besar sahibul maqasid umumna kanggo warga masyarakat anu aya di dieu pangintennya. Mudah-mudahan ti awal dugi ka akhirna ieu acara teu aya halangan halungan oge dilancarkeun sagala rupina, dicerahkeun cuacana oge urang dibahagiakeun ku hiburan ieu nyaeta pancakobar. Sate acana panginten acara ieu dimulai tangtosna wae urang teh pangintennya wajibna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dina enjing ieu. Mudah-mudahan ieu sagala rupina anu nabeuhna anu ditabeuhna kaayaan salamet tur waliya sadayana pinten ge. Mangga urang sadayana Bapak Ibu anu sami-sami hadir di dieu urang ngadoalah sate acan ieu acara dikawitan panginten da tadi mah atos panginten bubuka salaku kidung gitunya, kidung di Pancakomara nya lumayan sae pisan gitunya. Ayeuna mah urang ngadoa wae ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diri pribados al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu bil ilmi wal amal. Hadawallahu yar'ana wa yahfadna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupiah parisana ngaturkeun nuhun kanu sambutanana ti keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat anu langsung sakaligus sareng doa kanggo urang sadayana. Alhamdulillah setiap hiburan ieu ulah aya itu sarengna, mudah-mudahan sing salamet anu dihibur, sing salamet para penonton, sing salamet anu ngahibur, sing salamet Bapak pimpinan urang. Ya, mudah-mudahan sing sadar ya. Gitu. Aduh gitu para rasana rupina sambutan anu kadua ti Bapak RW rupina ke acan katinggal mengodoy anu langkung abdoma Bapak RT bobilih bade ngaduwikeun sapatah dua patah Bapak RT 04 anu dihormat ku abdi anu gaduh aja sareng ngayaga abina nitip we ka sadayana nu bade nonton sing pertir sing rene wayahna punten tempatna sagowok nian hadirin. Mudah-mudahan acara di awal wika akhir mudah-mudahan lancar di aya dina kasalamatan sadayana.
menginginkan mudah-mudahan kondusifnya. Nah gitu kan diatur tadi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kemana aja kau kamari depan nih disebut pas Ben Mana Pak Ben? pas Ben ya pas Ben mah pas Ben gitu kan datang.
tentang mengajukan ansar dengan barang-barang sebagaimana dipanggilkan bagi melakukan kebutuhan tata cita dengan bulan
turun juga salah dulu